Calik kasep calik. Nyadiri masih cering-cing, masih ngeling berang peti. Olah kajung jonan teuing. Salira aya nu ngati. Salira mah aya nu ngapi. Sama Silih asli jeung upama Silih asli jeung upama lakuni jalmi utama boga patokana agama boga patokana agama Ayo naon caliki jika nawa bakal aya pewanan kalintang peding lingi ora kapiluna Kasumedang kaparung ka ujung jaya semangat uramat tua wanita korban jiwa Brahma Bayu wa ayo naon wa ayo naon ke nyal se Ibu Mama Hayati Laila kamari ayeuna lain kamari isukan geus beda deui isukan geus beda deui cerita kinasan dumadi Cep Heri Dedein kena sifat silih ganti cerita ilasan dumadi kena sifat silih ganti Cep Dalang Riswa kena sifat silih ganti aturan Airiswa masih kena hadir Deden Heri nuju manco cenah lalakona patorong tarung pada Abah Ujang dahoyong tembok Bapak Dalang Ukir hadir sore manusia sok salah mentrong apa Haji Sambas tak kurang mindeng kapentrong
Carita Natratur Atra Ibu Mama Hayati deui kasorang Tara Kaliwa Apa Haji Sidik teh acan kulem nu anjeun ngarasa kolepat Pak Haji Sidik rawuh Ibu Hajah Nining ngarasa kolepat hirup sing boga rumasang yen diri teu mawasa mawang teu sirna tinosa paci sambas nungkulan saban mangsa paci Dewa-dewa pada nonton, Dewa-dewa pada nonton, Dewa-dewa ada nonton. Ya lawan dewa-dewa pada nonton. Iya lawan dan nira ingkang pada mengadep ingkang pada mengadep eka lawan Resikane kaputra ngangkir Batara Brahma ke Batara Bayu di Tegal rapat kapanasan Allah Ta'ala dedeh ting kasep Brahma Bayu syukur bagja kumayangan sampean nyobadanan kana pangangkir si Uwa dina poe ieu daratan ngahajayang ngangkir sampean di Tegaramat kapanasan sabab yang ngemban pancen di ramah hidup otipati jagat nata dina waktu ayeuna tanah haja ayeuna maneh diteang ka dieu sabab eyang memban pancen di ramah hidup otipati jagat nata ayeuna yang haja ngariungkeun sampean di Tegaramat kapanasan sabab eyang ngemban pancen ramah hidup ayeuna yang rek lumungsur ka Maracapada pikeun mancenkeun ieu pancen kade ulah balangah kade sing carinci pakeuh iket kade ulah meleng Brahma Bayu Sam
Eta yeuna ngahaja ngan ieu pancen moal maka dibewarakeun ka anjeun sabab ieu bisi jadi mamala kasarere pancen naon ieu teh Rama pancen naon ke moal maka dibeja-beja sabab cek ramah hidup ieu pancen teh dianggap berat dianggap hampang berat nabi si remet kamale ngagedean perkara bisa peperangan dulur jeung dulur hampang ada pira kadar kamar capada kali ngabelasat aya ku aneh cik atuh tong dirahasiakeun rahasiakeun ya Rama tong sagala dirahasiakeun blak-blakan we kaputra panjang teu bisa kitu sabab ieu amanat di ramah hidup lamun uwa betus beureun kolot teh kolot 2 kali mentak hirup mah Brahma Bayu tong hayang disebut 2 kali kade mun kolot geus disebut 2 kali kadituna teh eueuh benerna maksana dupi maksana kolot-kolot tuh lamun manusia kolot geus disebut 2 kali berarti eta teh kolot-kolotok munding ngolonang harus sorana kosong jerona daya eusi tawa mah embung disebut kolotok munding hayang munding kolotokan ngagantel dina beheungna mangpaat keur dirina ciri keur leumpangna bisi nincak salah bakal cilaka ai kolot mah bisa ngomong teh lah ya ai kolot bapan legok tapak kendeng kadek ai kolot bapan lair kandungan jeung aisan ya bisa aisan ieu menang ngadengekeun di batur tanya kieu eyang rek lumungsur kamar capada mau HP Suralaya bisi aya trik manggin derajala durat maka Bapak Maling tanggung jawab sampean Brahma jeung Bayu oke para dewa nu sanesna jagakeun we jagakeun Rama we warek pamit kamar capada kade masing iya teh kade masing iya teh Rama we Allah kade Brahma oke maneh Bayu carincing pada kancing saring sebagai eyang bakal lumungsur kamar capada Allah kira-kira tugas naon ini wah poekeun uka tugas naon jika nu dinas pisan Rama we jeung ku Kanjeng Rama teh ulah dibocorkeun eta pancen teh laon kitu nya wah urang malalajuanan we urang tingalikeun da Kanjeng Rama moal mancenkeun sagabaya lamun taya maksud sareng tujuan ayo urang perbadakeun ieu Rasikane kaputra
lumungsur kamar capada kenging pancen tiotipati jagatna teh Inggih. ari pancen resikane kaputra lumungsur kamar capada piwarang milarian Ki Arjuna panengah Pandawa piwarang nyangakeun senjata kontabasma pikeun neuteuk tali ari-ari jabang mantuka tunda lampa eta Inggih. kacarios di satengahing marga sompana Marga. marga iku jalan sompana alas pringawinna jalan Inggih. Raden Aradea Ari Aradea dina lalampahan nuju ditundung ku ingkang Rama Aradaya margi Aradea teh ngaganggu kana nyeun pusakana ya Aradaya Aradaya teh ngadamel hiji pusaka wujudna keris nanging dina sajeroning adamel pusaka Aradea teh puasa ngabisu kitu kayanana ngan ku Raden Aradea teu boleh diganggu Duh. pusaka naon ieu teh ama Duh. Eta teh keur naon ieu teh ama kanggo saha? kanggo saha lami-lami teuing atuh Aradea teu boleh nanaros ka Aradaya kaceplosan Duh. keur nunggal jangga sampir Walah eta. air jaganing pageto dipna perang Bratayuda Aradea bakal kapanggang ku sanjatana sorangan Walah. ditulung ku Aradaya kendol satengahing marga Duh. Satria tandang betara den ukir katon malela ukiran retna komala ukiran retna komala Kanjeng Rama tersangka nundung kakal aduh Kanjeng Rama Tenang udang cerita Bajuan di medan perang. Pun lepang diri dan dosa sangkan jantung sangkan jantung rauyunan lepat maenggal dan dosa luyudeng kapribadian lepat maenggal dan dosa luyudeng kapribadian sepanjang kurang kumalar ulah kendat ikhtiar ulah kendat ikhtiar ilmu nutut dunia sia tersangka gara-gara ngaganggu Kanjeng Rama kaula ditundung diusir Kanjeng Rama ampura kaula Kanjeng Rama
kasaha gesanya muntang titip diri sang badang imalka panutan kurang ka Gusti numur pengolong umur wujud jauh wujud jauh di ngalamun acini Pak Haji Sambas biraki ati Sukma Mekar Paji Sambas deui Sukma Mekar tina jaseun katili ku panon bat